Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, hapunten sabudaya kalpatan. Mugia tawakuk ngahapunten ka yana cukur. Mudah-mudahan ku ayana atanapi ku atosna boboran siam. Mugia urang sadayana, urang silih bubarkeun, urang silih bebaskeun. Atus sakumaha anu sok heureuy wae ieu tukang cukurna ieu hapunten. Rekan-rekan atanapi ka dulur-dulur priwados, atanapi ka dulur-dulur simkuring di mana wae ayana, khususna painten anu di daerah Bandung atanapi nu di mana wae ayana. Hapunten bobilih kalpatan simkuring ge seueur pisan di nu taun ayeuna. Kitu ya, diantosan ka paluargi sadayana oge ka dulur-dulur simkuring. Waktosna atanapi ayeuna parantos buka ieu panggas rambut merah putih. Anu linggihna di Pasir Honje, alhamdulillah parantos mukari mobil aya nu bade dipangkas sok daripada saya di tempat mau ka mana pokona malah mau ka mana ayeuna mah aya we di tempat moal mudik mudik mah geus kalewat moal ulin pokona mah sok mobil aya nu tacan dicukur jantosan ku Simprados palihan dieu kitu saudaraku sobatku mung sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.